Setengah 5 gini kan. Setengah 5 aku. Wan, kebeneran panggil di dia. Padahal itu bulan puasa ya. Urang teh kudu tugas teh. Yang udah ngesahur. Terus? Urang ka imah Pak RT. Ayo atuh. Urang teh si Ejen masih Ejen aya meureun di ditu. Ka Pak RT heula we mah. Ayo atuh ari kitu mah kabutuh aing beurang teu sare kita udang sahur. Ayeuna yang udang sahur. Bisa kaberangan sia. Heeh. Ayo lah ngari lu. Ayo. Sahur bangun sahur. Pak RT poek gimana? Bobo lah. Tas panen loba joy. Loba kieu arena Pak RT euy. arena gitu kan. Poek lagi gimana ge? Curiga Pak RT mah ge. Aing juga. Wah, ternyata gunung nginangin kieu Pak RT. Mana? Ya sok. Aing atuh mana? Aing era. Sarua urang. Aing Pak RT yeuh main nginangin pisan. Mending balik daripada udang sahur. Kasarangan mereka Pak RT keur nginangin. nyari kieu mah aduh Gusti. Jeung capek jeung naon aduh. Lamun teu dihudangkeun urang capek kan. Nyeri aduh. Teu kuat. Aing bae masuk alasan era udah gede era. Itu barang kuduan ku euy. Kuduan. Aduh, wan teu sanggup. Yuk, RT. Keur ngerangeun pisan kieu. Teu sanggup kumaha? Ada nyeri. Coba lihat kumaha. Aduh. Wah, euy. Aduh nyeri aduh. Tuh, Pak RT. Aduh. Habita mending balik. Ayo, tuh. Siapa tuh yang miring ke Pak RT? Kuduan, tugas. Aduh. Wah, kata kabita. Aduh, cika berusaha urang dah hayang buka. Ayo. Pak RT. Naon. Assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam kada dagoan. Oh, nyesok Pak RT. Geus di calana Pak RT. Tanda-tanda nahaon, dagoan sakedeung. Oh, nya tuh Pak RT. Ini parah kowe kieu Pak RT. Cageun atuh ampun Pak RT. Kalah. Aduh. Agak mau RT nya ampun Pak RT. Oh, kehead ngagarangku wae nyeri cangkeng kieu. Oh, Pak RT kunaon Pak RT teh? Keur aham Pak RT. Hah? Bukan keur aham. Asugan teh keur tahun jeung si Mamah. Itu nya we. Tas taraweh teh bisa keluar di tong. Pas panen Pak RT teh. Nya aku sorangan nu ngabantuan. Aduh. Lain balik ka dieu teh aya maksud Pak RT ye. Heeh. Aya cenah aya acara bangun sahur cek bahasa keren mah audangkeun sahur nih. Syukur ka dieu. Ayeuna Sanes ka radio Pak RT ka radio. ka dieu nya. Pokona kieu tugas di dinya teh hudangkeun masyarakat teh kade bisi poho kaberangan. Nya siap RT ari kitu mah. RT itu bisa kumaha tuh kuat cangkeng. Aya Pak RT mau ngiring ka ditu. Wah. Bora bisa Ayo pola Pak RT. Kan di anturan nya siap semuanya. Pak RT sareng kopi na. Pokona mah dijamin. Oke, Pak RT rokokna deui. Soalnya Nuhun kitu Pak RT nya ampun diganggu Pak RT ya. Pak RT THR nya. THR Ayo. siap. Pak RT mangga Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade. Aduh, karehen ngagaranggu pisan. Mual bayar. Yes. Betul nyari dah. Nu jaga molor.
Wah, sejen keur ngajaga we si. Ibadah. Wah, Wadah duit nah, wadah duit. Rema juga. Loba nu nyeri beuteung anu mah. Lain. Jadi beuteung lah puasa. Loba nu malayar. Loba nu teu malayar. Salah ngomong. Wah, ieu molor kieu mah ya lewateun marodot teh kieu mah ya. Ih, berapa hudang kitu? Entong ka. Panti tangga bangun sahur. Aduh, bener eta nya. Wes nu manehna ieu teh. Masih nu manehna asup kana pesak manehana beureun ieu mah ieu. Duitna teh tinggal di duitna. WC Wes uwing, hade bener sih. Nu manehna Asli orang Sunda manehna meureun ieu. Udangkeun wah. Diudangkeun moal. Udangkeun apa ti Pak RT Urang teh tugas. Heeh. Udangkeun Udangkeun. Jeng, Jek, di mana? Mana? lain di mana? Oh, mana keur diuk mana masih teh. Istighfar. Ayo naon ya teh naon teh? Ayeuna teh bulan puasa. Cek Pak RT tugas ngudang ke sahur. Ai mana ayeuna keur aya gawe hayu urang ngarona ngudang sahur. Kieu urang teh dititah ku Pak RT teh. Urang teh bete ka Pak RT ka imah Pak RT keur Pak RT teh urang teh tadina mah curiga. Gumareg nah. Kunaon? Teuing kita Pak RT. Adi teh nyeri cangkeng sih mah. Curiga. Oh. Erek mah hayu. Gawe 5 menit deui tugas teh saya teh euy. naon di mana? Aduh, duit pengen mau dong. Alhamdulillah sih bulan puasa penuh berkah ieu mah. Aduh, Malah lencret. Mana tuh ngaruh? anu gencret kupetan Resep we. paling teh dikasar bakat ngeunah nang Oh, ngadeikeun iya. mah mana? Bulan puasa ieu mah penuh berkah jeung cek ajengannya. Bulan penuh berkah. Bagi saya mah berkah tapi kan malah lencret musibah. Oh, lain loba meureun asup ka dieu. Anu marodo loba ka dieu. Anu modoh deui. Kadang-kadang anu bebetan bari we-we. Waduh. Ya luas teh Bener mah. sih. Yang eta nu ngaleut kadang ditempung mana aya kolak aya naon meureun Lain. segala aya. Hah? Anu ngaleutna. Tadi mah ngaramang bula di mah tah. Naon cangkale aya nya. Anu mangpet-mangpet teh mah ada ngahalangan dicokot. Diuapkeun. Katai. Barokah. Eta bulan puasa. Lain. Ya. Oh. Kumaneh teh dibersihan we teh. Wayah nanda tugas. Lain ya, yen. Wah, seramena we bat betro. Join nyari teh betul. Agak jual ge macam-macam we. Bok. Repetan aya. Oh, Urang mah pos eceng liwat tadi saya teh mayar maneh. Iraha. Tadi Astagfirullahaladzim. 3 kali asupna ge. 3 kali. Bet bro. Tait dedengnya mah tadi mah anu ieu tah. Naon tuh? Muncut hayo wae. Tadi tuh kadio deui. Jadi aya puasa mah. Moal bisa meureun nya. Ah, dagona 5 menit ieu. Oh, oke kitu mah tuh. Geus we kitu mah maneh ngadagoan WC. Urang atilah atunya. Lah, Misi kabareurang masyarakat. 5 menit deui gitu. Tugas dia teh enak tunggu setengah tilu. Dagona ditunya. Ayo Wan. kayak tuturkeun kumaneh. Pasti ya 5 menit deui urang Kade poho meureun nunutan bieu ge. Oh, Moal. Yo. Ayo atunya urang teh heula nya. Lah. Alhamdulillah ya. WC udah uing ieu mah bebas. Deh kemana menekin ke duitna. Mudah-mudahan sing melalun terus kemana ka dieu. 5 menit 5 geus lah. Mari lah aku ulang. Ayah antu lebetan. Oh, kaleresan Ibu. Kosong mangga. Dorong ya dorong. Tah, gitu nuju ieu kaleresan Ibu loh. Tadi mau mending ngantri ya teh. Sok bebas lah Ibu. Badai kumaha ge dilebet mah bebas. Mesin sesepan bebetan ge. Wios bebas lah. PC uing ieu bebas. Alhamdulillah tuh 5 menit deui tinggal 3 menit deui sugan dua urang deui tuh. Ayah di jero ayah. Kahala. Itu kuatan sih. Melebat ieu teh. Wayahna coba baheula di dinya. Ah, itu kuat kumaha. Tekengi. Subi saya. Tekengi da dilebet teh istri ibu-ibu ya teh. Sami ibu-ibu beda. Seueur teh anu di lembok di mana mah. Hah, Aduh nyari betul. naon wae atuh nu di Ada sama guang di hulu mujair. Kulub muncair. Hulu mujair yang sama guang. Kumaha tuh setan. Di muncuri kumaha? Kaliwat. Aduh, kaliwat. Ini cabai setan tilu kok kalgelag aduh. Paingan atuh tadi nya mun teu kiat-kiat teh mah di dinya muncul nongeng. Kami si ibu tuh. Kami da si ibu mah ye sami kitu we. Si mencret teh. Jangan aja. Watos. Tuh. Ibu sama menit ibu. Ayo Bu, ya watos ya. Itu tunggu atas kaluat ce. Tuh, ari sabar makan keluar.
sabar sok. Ce atuh cenah. Tuh. Keluar. Ari sabar mah kitu. Alah, kumaha teh kumaha ieu teh? Atuh we Ah, itu Atos sami ya teh. Ya boal kieu mah teh. Terus sabar ribuan atuh si Ibi teh. kumaha di dieu? Di dieu. Oh, wayahna di dinya. Bungkus ku plastik. Aku bantu di dieu. Ulah dipicen di hareupeun toko kan disangka kolak. Ce. Hah? Enggak, ce. Sing sabar atuh sing Itu sabar. kuat atuh. Di kumaha aja. Enggak dikumahakeun atuh da si Ibu. Ce, enggak tuh. Tuh. Upingkeun. Sing sabar cenah. Aduh, ada sama guang. Anjing di mah ulah. Boro nikmat eta ngebuka puasa atuh jeung sama guang kabeh setan kan baru reung. Aduh. Anu teh si Apip. Aduh, jeung ulu mujair garing majikan goreng. Aduh, menini mata nyeleduk. Beja ke pemajikan atuh ulang ulup jair atuh bulan puasa mah. Untung aya ujang di dieu ye. 24 jam. Minum stroberi. 24 jam itu buka teh. Alhamdulillah 24 kan ayeuna sagedeung ge saya teh ada Nyai aduh. ditugas lu Pak RT cenah aya nu nyampet biar duaan. Hiji ngalila sih teh ketok ah. Bi atas bi. Oh. Raos enggak kuping teh. Hah? Raos ya. Kempong cenah. Duh, raos Tuh. raos. Aduh, si ujung bilami kieu atuh. Atur nuhun bi. Lah, Ya. ibu pengilan teh kieu sasi saum mah. Kade ulah lila ting, Bro. Hah? Rupa-rupa ya teh nya. Ada harangan atuh tadi teh. Hah? Kolok nenah naon majikan mere kolok naon. Aduh, si kehe teh lagi dahar meureun yang magrib mah gundung-gunduk dahareun teh. Pasal lagi dahar meureun hah. Hah? Akhir kieu sok sieun jengkang di jero WC. Ayeuna mah musim di jero WC kan ya Allah. Sing salamet nu kana jero WC aing. Hah? Boro-botan kitu teh. Kade ulah dibeakeun jerona sia ngajengkang. Hei. Ah, ieu mah kabina-bina teuing euy. Nu modal teh. Bang, kosong di lebet teh. Oh. Aya. Di lebet teh jang. Bade naon ieu ujang teh. Hati Bang. Aduh. Si Tungtung mah Tuh, tos si Tungtung. Cek atuh dor ku ujang sakedap ka. Bang, atuh Bang. Saya kata aduh geunang aja cicing heula ieu. Pucuk. Ieu saeutik deui cicing heula. Aduh susah yang itu mana Aduh, cek Mang lihat ieu. Ah, sok jangan itu kuat mah. Aduh, mang ge atos ieu. Sekuat mah tuh. Jangnya ieu. Ampura me sakieu jangnya. Ieu, tadi jeung amun pulang mah jang kana hitutkeun. Hitut. Sabar ka ngaborobot maneh. Kali 2000. Ah, si Emang mah sembarangan. Borobot geus kena 1000. Ngaborobot sedengkan ieu mah. Dasarnya euy. Bang, nuhunnya ampura. Bang. Ampura kos Idul Fitri. Itu teh. Ke Idul Fitri ampura mah ayeuna mah wayahna we tuh modal mah 2000 jang. Tapi udah bulan puasanya lah. Lain bulan Ramadan. Heeh dah. Cik tingali we jerona ieu. Alah, bersihan teh rupa-rupa. Es buah ieu teh. Aya cau mau gelempeng. Oh, iya mah borobot teh bener. Mane bingung kieu leber. Alhamdulillah. Ah, tugas beres ayeuna mah. Kewajiban ayeuna ti Pak RT kalaksanakeun. Ah, geus tutup lah ayeuna mah. Aduh, halila si Ajen teh. Lain Pak RT hari teh nu Lu mengirim. pan tadi Pak RT mah kedengaranna awak. Oh, pandai ngirim kopi cenah jeung rokok. Molor. Berarti sore deui mah. Isi Ajen kamar. Halila bisa bisa kabur barulang masyarakat. Oh, keberangan. Nah, harinya coba urang geus capek Kan kuningannya. si aing geus tuluy kieu ye. Sare heula we mah. Cari we tuh nya. Heeh, Bari ada gua di mana lagi nyahoan ieu ka dieu. Oh, bari ngadogan si aja. Ayo lah. Bisa antep tuh dah, pinakan dieu lah. Dah. Imbaran. Siga itu si Adi teh euy. Oh, si Adi itu. Tapi sudah sarare.
Ah, kadun sarare ngajak teh balik ieu mah. Alah, yo. Loba ting kolak eta dadir meuni cangkaleng dadirna. Sia di cangkaleng dadirna teh. Si Wawan hoyong. Ah, ieu kabina-bina teuing. Di. Kumaha tugas teh meuni teh? Hah? Maling. Lain. Lain. Hiru udah bisa berangan saya tengah nyalengkan masyarakat, nyalengkan Pak RT. Kumaha tugas teh mana teh? Ayo gilu kan itu gilu. Jam sabaraha ieu teh? Hah? Jam sabaraha? Buka euy. Ngili ka jam tuh. Euy, teu urang teu nempo jam. Oh gilu. Sahur. Bu Devi, udah kenya suka berangan. Kudu atuh kudu wajib. Ulas kieu sarena Bu Devi. Sabak isukan dari tanur Bu Devi. Oh, sada rupa ari awewe mah isuk teh. Gedor. Usah lagi di Jakarta lin. Ada urang mah gedor. Udah kenya. Assalamualaikum. Sahur Bu Devi. Bu, Sahur. Ulas kieu Bu Devi. Devi sahur. Banyak. Bebe. Sahur. Sayur. Sahur acan. Acan jam sore teh. Duka atuh tinggal we. Pokoknya mah sahur. sahur ya abdi mah tugas banyak hatur nuhun Bu. Ke rupiah sudah dia. Wah, sok we nya. Kali saya deui bade nguriling. Beli kasih sahur ya. teh. Kasih oman. Nya sok. Aya Lah, untung nu ngahudangkeun teh Gusti berarti saret teh. Sahur enak teh nya. Cek jam sabaraha eta asa ku penasaran. Ya Allah, 4:30. Astagfirullahaladzim. Nek sahur kumaha? Nginum meh hungkul enak mah. Kaburu adan. Parehe geus ya dikeun ku aing geura. Jadi, Wan. Jen. Ieu, ka dieu. Paruang surah di dieu. Ka dieu. Mangaceu aduh. Ya alhamdulillah. Tumben-tumbennya. Bade di pasian tuang, Cek. Wah. Karsia tampon. Setengah lima gini kan. Setengah jam.